Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wa suwari wa sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa husan larhi syabaqari ajilani wa hususan larhi Syedi Nabi Bakri wa Umar Usman radhiyallahu anhum wa susun larhi musannif wa kitab syekh musannif wa kitab ta'lim wa ta'lim al-imam burhanul islam az-zarnuji ta'ilmidu sahibul hidayah wassalim wa purim wa silsilatim wal mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana logatan ta'lim ta'lim halaman 17 sana kitab Nasqatos Abdi. Mangga orang samikeun logatanana upami abdi salah dina ngalogatna mangga dilereskeun wae ieu mah hitung-hitung belajar sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansyadtu jeung ngaluarkeun singiran kaula latas habil kaslana fi halatihi kam solihin bifasidi akhara yapsudu adawal bali di ilal jali di sari'atun kal jamri yudau firroma di fayahmudu. Latas habi ulah ngahiji anjeun al kaslana kana anu kedua halatihi dina pirang-pirang tingkahna itu si jalma. Kam henteu saeutik tegasna loba solihin jalma anu soleh bifasyidi akhara ku sabab ruksak babaturanana yapsudu eta jadi ruksak eta kabawa ruksak itu jalma anu soleh. Jalma soleh ngahiji jeung babaturan anu ruksak kabawa ruksak eta jalma anu soleh hiji teh. Adwal bali di ari nularna anu bodo ilal jali di kajalma anu cerdas sari'atun eta gancang kal jamri sapertikeun areng anu hurung yudou anu disimpen ieu jamri atawa ieu areng pirroma di dina lebu fayahmudu tah parem itu areng anu hurung disimpen dina lebu tereh pareumna gitu. Jadi lamun areng anu hurung dihijikeun jeung areng deui di kipasan teh hurung ka bawah hurung anu sejena, tetapi lamun areng deui dihijikeun jeung lain jeung areng kalah jeung lebu kalah ka bawah pareum kitu maksudna mah. Tak ulah babaturan jeung anu goreng si ka bawah goreng leuheung lamun babaturanna ka bawah alus. Lamun babaturanna loba anu gorengna urang nu alus dengan hiji kalah ka bawah kitu. Kabanyakan teh kos kitu kam loba lain saeutik kos kitu teh. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, qala ngada usaha Nabi alaihi salatu wassalam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Kangjeng Nabi alaihi Kangjeng Nabi as-salatu alaihi rahmat Allah wassalamu salam kasalamatanana. Kullu maulidin kana basa kullu maulidin saur Kangjeng Nabi kullu maulidin yuladu ala fitratil islami illa anna abawaihi yuhawidanihi wa yunassironihi wa yumajisanihi. Kullu maulidin ari saban-saban anu dilahirkeun yuladu eta dilahirkeun ieu anu dilahirkeun tegasna orok ari saban-saban orok anu dilahirkeun ieu orok ala fitratil islami eta netepan kana fitrahna teh Islam bersihnya teh Islam. Illa anna abawaihi angin sanyanyana indung bapana ieu si budak yuhawidanihi eta ngayahudikeun ieu si indung budak kasih eta si budak wa yunassironihi jeung nganasroni ya nganasronikeun kata si budak wa yumajisanihi jeung ngamajusikeun kata budak. Jadi
anu nganasronikeun, anu ngayahudikeun, anu ngamajusikeun mah inung bapana. Orok mah begitu kalau nu dilahirkeun kabeh oge lamun maot keur leutik keneh begitu lahir maot eta asup ka surga. Bersih Islam orok mah. Itu nek orok Yahudi, nek orok Nasrani begitu dikeluarkeun lahir meninggal dunia eta orok Islam masuk surga. Sabab pada hakikat nama kos kitu orok teh fitratul Islam, bersih Islam. Al hadisu sakitu ya hadis. Wa yuqalu sareng diucapkeun fil hikmati dina kata-kata papatah dina kata-kata hikmah bil farisiyati kalawan make bahasa Faris. Syiarun ari syiaranana ya robad bad tarbuda zamaribad. Ya robad bad tarbuda zamaribad bihaqqi zati bakillahi somad. Ya robbada aradtu rasu jahimi ya roni kukirota ya binaimin. Ya robad ari babaturan bad anu goreng anu sobat anu goreng tarbuda eta leuwih madarat eta leuwih goreng jeung leuwih madaratna zabaribad tibatan oray anu peurahan. Babaturan anu goreng nyobat jeung anu goreng eta leuwih madarat jeung leuwih goreng jeung leuwih madarat eta tibatan oray anu peurahan. Bihaqqi zati demi hakna zat Allah bakillahi anu maha bersih Gusti Allah as-somad anu diseja ku pangabutuh. Ya robad ari babaturan atawa ari babaturan sobat anu goreng arod turo eta ngajerumuskeun ieu robad ieu babaturan suwa jahimi kana neraka jahanam. Ya roniku kudu sosobatan anjeun jeung jalma anu soleh kirota ya bi karena sok mawa ieu jalma nu soleh naimin kana surga naim surga nu nikmat gitu. Ingkung tabghil ilma min ahlihi aw syahidan yukhbiru an ghaibi Fantabirol ardo bi asma'iha wa tabiris sahiba bisahibi. Ingkung talamun mabukti anjeun tabgi eta neangan anjeun al ilma kana ilmu min ahlihi ti ahlina ye ilmu atau ti guruna ye ilmu. Au syahidan atawa nyaksi yukhbiru anu ngabejakeunana an ghaibi tina perkara anu samar. Fa'tabir mangka ngibaratkeun anjeun al ardo kana bumi bi asmaiha kalawan ngaran-ngaranna ye bumi. Wa'tabir jeung ngibaratkeun anjeun as-sahiba kana hijina as-sahiba ka hiji jalma bi sahibi ku babaturanana. Paslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi ari eta hiji pasal bade martelakeun dina masalah ngagungkeun kana ilmu jeung ka ahlina ye ilmu. I'lam kudu nyaho anjeun bi anna talibal ilmi kana yen sanyanyana nyuprih ilmu neangan ilmu la yanalu eta moal meunang itu si jalma al ilma kana ilmu wala yang tafi'u jeung moal mangpaat itu si jalma atau la yang tapau jeung moal mangpaat ye ilmu bi ka ye si jalma illa bi ta'zimil ilmi angin kudu ngagungkeunana ku kana ilmu wa ahlihi jeung angin ku ngagungkeun kana guruna ilmu tegasna nu ngawurukeunana kana eta ilmu kana guruna ka ahlina ilmu wa ta'zimil ustadi jeung ngagungkeunana kana guru wa tauqirihi jeung ngamulyakeunana kana ye ustad. Jadi moal manfaat ya ilmu, moal berkah ya ilmu, moal menang si jalma kana ilmu kecuali hiji kudu ngagungkeun kana ilmu, kedua jeung kana ahlina ilmu jeung ngagungkeun kana ka ustad jeung ngagungkeun jeung ngamulyakeun ka ustad.
Wa qila ma wasala man wasala wallahu a'lam bissawab sakitu heula.